Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa suhada'i wa sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa ususan laru syabdul qadir ajilani wa ususan laru syedina Nabi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususan laru hibab ibad badu zaman binaki jamil wa ususan laru musanniful kitab tankil qala al hasis bisar hilu babul hadis senawi al bantani al jawi wa usulim wa puri masih silatim wa mu'minin wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun di kana pangaosan kitab Tanqihul Qaul bagian ka sabaraha ieu teh nya. Kelah di judulan. Ayeuna teh bab anu ka-17 na bab kahiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aya di playlist mangga pilareuh di playlist na. Babus sabi'asyara ari bab anu ka-17 na fi fadilatis shadaqati eta tetep dina martelakeun padilahna sedekah. Qala ngadawuh saha Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu ari sedekah tadfa'u eta nolak is sedekah maitata su'i kana maot goreng. Jadi sedekah teh nolak kana maot suul khotimah. Lamun kaayaan urang maot dina kaayaan kafir, urang salilana kafir dina neraka moal dijait-jait. Matak lamun maot dina kaayaan goreng naudzubillahi min dzalik. Lamun sedekah mah eta nolak kana maot goreng, tegasna maot dina kaayaan kafir maot goreng teh. Lamun jelema maot dina kaayaan Islam, dina mawa agama Islam, eta sanajan asup ka neraka ge bakal dijait gitu. Matak rugi lamun urang maot suul khotimah goreng tungtung. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadaqatu sirri ari sedekah susulumputan. Tudfa'u eta mareuman ieu sedekah sir barrobi kana benduna pangeran. Wa shadaqatul alaniyati jeung ari sedekah terang-terangan junnatun eta jadi panolak minan nari tina seuneu neraka. Wa qala jeung parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudna ieu teh lain ria teh ya. Jadi sedekah tetapi urang eueuh maksud ria, cuman urang mere sedekahna di tempat anu umum katempo ku batur gitu. Tapi dina hate urang eueuh maksudan ria. Tah ieu sedekah terang-terangan maksudna lain sedekah anu ria. Beda deui jelema yang sedekah tapi niatna hayang katempo ku batur eta mah ria. Eta mah teu mareuman kana seuneu eta sedekah anu ria kitu mah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung pantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu ari sedekah tasuddu eta nutupan. Ieu sedekah sab'ina kana 70 naonna baban pantona minasui anu tetep tina panto kagorengan. Jadi sedekah teh nutupan kana 70 panto kagorengan. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqu kudu takwa aranjeun kabeh atau kudu sieun aranjeun kabeh annaro kana seuneu neraka kana neraka walau bisyaqi tamratin jeung sok sanajan sedekah ku sabelah kurma. Fain lam tajidu tuluy lamun mah teu manggihan anjeun ku sapotong korma fa mangka cukup sedekah bikamilatin ku make omongan thayyibatin anu bararagus gitu. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tastahyu kana basa la tastahyu. Saur Kanjeng Nabi la tastahyu ulah ngarasa era aranjeun kabeh min i'ta'il qalili tina mere anu saeutik. Fa inal hirmani mangka sanyanyana henteu mere pisan
aqalu eta leuwih leutik tibat minhu tibatan mere anu saeutik. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manaharo kana basa manaharo. Man ari sahaning wae jalmana naharo eta anu ngabentak anu nyentak ieu si man sailan kana anu menta-menta atawa kana anu menta tulung naharot tah bakal ngabentak hu ka ieu si jalma saha malaikatu malaikat yaumul kiamati dina poe kiamah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala jeung parantos ngadawuh saha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhrul hurril aini kana basa muhrul hurril aini. Muhrul hurril aini ari mas kawinna babidadari qabdatut tamari eta sapotong kurma wa falkul khobari jeung sapotong roti. Jadi orang cukup sodako lamun eueuh teuing sodakohkeun ge setengah kurma atau setengah roti ge eta teh geus gede ganjaranna maksudna kitu. Bisa jadi mas kawin bidadari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakoso kana basa manakoso. Manakoso moal ngurangan naon malun harta min sodakotin tina anu disodakohkeun. Harta urang moal ngurangan ku sabab urang sodakoh gitu. Sagala rupa lamun diniatan sodakoh harta urang moal ngurangan. Maksudna kitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqulu qaulan fa huwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqulun miqwalun. Jadi qala teh fi'il madi. Qala geus ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu kana basa shadaqatu. As-shadaqatu ari shadaqah sayun eta hiji perkara azimun anu gede. Jadi shadaqah eta perkara anu gede. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi ha kana ieu ucapan as-shadaqatu syai'un azimun salasalisan kalawan tilu balikan. Sareng Kanjeng Nabi as-shadaqatu syai'un azimun. As-shadaqatu syai'un azimun. As-shadaqatu syai'un azimun. Ari sedekah teh eta perkara anu gede. Ai sedekah teh eta perkara anu sampai 3 kali Kanjeng Nabi nyebutkeun as-shadaqatu syai'un azimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu ari sedekah taruddul balai atawa taruddu eta bakal nolak ieu sedekah rodda yaruddu fi'il bina mudhoaf rodda yaruddu roddan fahuwa raddun wa dzaka mardudun rudda ruddi ruddu urdud la tarudda la taruddi la taruddu la tardud marodun mirodun kitu tasrifna teh fi'il bina mudhoaf bab kadua sulasi mujarrad pa'alayap bab kahiji pa'alayap ulu nah soroyan suru rodda yaruddu asalna mari kias yaruddu yarudan yaruduna taruddu taruddu jadi ayat taruddu as-shadaqatu ari sedekah taruddu eta nolak ieu sedekah al balaa kana balai maf'ul bih taruddu fi'il maf'ul bih fa'il sedekah teh nolak kana balai wa tatulul amri jeung manjangkeun atawa wa tatulu jeung manjangkeun ieu sedekah al umro kana umur. Jadi tatulu ge fi'il mudhari keneh tina lafaz tola yatulu ieu mah fi'il bina ajwab tola yatulu taulan jadi tol teh panjang jalan tol teh jalan panjang tola yatulu ya taulan fa huwa qailun wa dzaka matulun tul la tatul matolun mitwalun. Jadi tola teh sarua jeung kola nasrifna fi'il bina mudhoaf. Tola yatulu tu dikias
yatulu yatulani yatuluna tatulu tatulu aya. Jadi sodako teh nolak kana balai jeung manjangkeun kana umur. Ababu samin asyara fi fadilatis salami anu bab ke-18 na engke papayuna mertelakeun padilahna maca salam. Sagitulah wallahu a'lam bissawab.